urang kudu bersyukur karena perjuangan-perjuangan kolot baheula anu memperjuangkeun Tatara Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping, wilujeng patepang deui sareng simkuring anu bade ngababar deui nyaeta cerita-cerita unik, cerita-cerita Sunda between urang Sunda. Atuh teh heula acara dongeng ieu disuguhkeun kanggo anu nuju istirahat, anu nuju barang damel, anu nuju di perjalanan sareng sajabina. Mudah-mudahan sadayana salamina dipaparinan kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala sareng tiasa ngajarankeun pademelan-pademelan anu sakumaha mistir supados nyangkulung kana waktos sumangga urang rajengkeun deui nyaeta acarana dongeng Sunda atanapi carita Sunda anu nyandak lalakon Dedemit Gunung Cibongkok kaleresan ieu bagian kalima. Mudah-mudahan sadayana tiasa ngambil makna atanapi hartos tina carita anu dibabar anu bari dibabar ayeuna. Atuh pamirsa supados teu nyangkulung kana waktos sumangga urang lajengkeun deui ayeuna anu bagian kalima. Sok mangga karupingkeun. Sanggeus yayan narima mahkota ti karuhun manehna ngarasa aya hal aneh dina awakna. Aneh cenah dina awak. Angin di gunung anu tadi ngagelebug ayeuna simpe rehe pisan. Sapertina alam ngajak reureuh ka diri yayan. Tapi yayan harita can sadar yen sagalana kakara dimimitian. Kara dimimitian cenah caritana. Aki Ijan harita ngadeuketan ka yayan. Tuluy nyarita, leuleuy nyaritana. Simpen eta mahkota dina tempat anu aman. Tapi inget anjeun, lamun mahkota eta kapanggih ku nu salah bisa ngabalukarkeun musibah gede. Kitu tah ceuk bahasana Aki Ijan. Nyitah ngampihan mahkota atawa jimat anu pamere ti karuhun teh. Di sisi sejen atawa di gunung sejen aya saurang lalaki make pakaian hideung. Matana ngagurila nyorot liar ibarat macan. Ngaran lalaki eta teh nyaeta Mangkarta. Cenah manehna geus lila neangan jimat nyaeta nu aya di Gunung Cibongkok. Harita kacaturkeun ningali ti kajauhan. Waktu cahaya mahkota ngebarasat di puncak Gunung Cibongkok. Manehna nyarita kana diri sorangan atawa kana dirina sorangan. Jadi
budak eta nu ngaran Yayan anu menang jimat eta teh, kitu bahasana teh. Ayeuna waktu mahkota eta kudu jadi milik dewek. Gancangna carita Yayan jeung Aki Ijan turun di gunung, nyata di Gunung Cibongkok. Tapi tanpa maranehna sadar, Mang Karta geus nyumput tina salah sahiji tangkal kayu gede keur nyusun rencana nyaeta rek ngarebut jimat mahkota anu geus katarima ku Yayan. Caritana Mang Karta teh geus persiapan rek begat. Di tengah jalan rek balik, Yayan jeung Aki Ijan ngadenge sorang ngaguruh megeleger. Padahal cuaca henteu mendung, henteu hujan. Ngan harita aya tangkal kai anu rubuh nutupan kana jalan. Ki Ijan nyarita laun ka Yayan, kade kudu hati-hati jeung iatna. Aya nu milu nuturkeun ka urang duaan, ceuk Aki Ijan. Kitu nyaritana ka Yayan. Yayan melong ka sabudeureun leuweung atawa ka sabudeureun gunung anu sakilat robah jadi geuman. Aya sapotong kaen bodas murag di langit, sarta dina taneuh aya tapak suku nu henteu nembongkeun jalma atawa anu teu nembongkeun cirimna, jugjug aya tapak. Tah, Mang Karta kaluar tina balik tangkal anu rubuh tadi atau anu runtuh tadi. Manehana cacarita jeung serahkeun eta jimat. Anjeun teu nyaho sababaraha kuatna eta mahkota. Ku dewek geus diteangan ti kamari mula, ngan teu kapanggih kitu ceuk Mang Karta. Malah Aki Ijan anu nemalan. Jimat ieu lain keur nu hatena goreng. Jimat ieu lain eukeur anu boga rasa sombong adigung. Tapi jimat ieu disarenkeun nyaeta ka pamuda ieu nya anu ngaran Yayan. Anjeun bari cilaka lamun hayang ngapi boga ieu atawa ngapi milik jimat ieu. Kitu ceuk Aki Ijan. Tapi Mang Karta teu paduli. Manehna nyokot atau nyokot menyan hideung sarta kunyam-kunyem maca keunjang jawokan atawa mantra. Nyaeta mapatkeun jampe pamake pikeun nyihir eta patepatan sangkan leuwih geueung anu niatna arek ngarebut mahkota dina leungeunna Yayan. Yayan nangtung nyekelan mahkota, hatena sieun, hatena keueung. Sok sieun mahkota eta beunang karebut ku Mang Karta. Kan aya deui nu ngaharewas ka Yayan teh. Jaga ieu bumi,
ulah jadi bagian nu ngaruksak. Mahkota teh bisa dipake kudu boga niat jahat. Kitu bahasa nu ngareos. Yayan tuluy ngakat mahkota ku dua leungeunna sarta cahaya bodas nyamber ngahakan kalangkang jahat jeung ngeureunkeun sihir anu dijieun ku Mangkarta tadi. Sakilat leuweung jiga hurung ku ngagurilapna cahaya bodas sarta Mangkarta leungit dikurung ku batu nu tumiba ti luhur gunung katingang caritana. Nu akhirna sagalana cicing deui simpe deui saperti biasa. Tuluy Aki Ijan cacarita ka Yayan. Musuh anjeun nu sabenerna lain jurig atawa jelema anu tadi, tapi kahayang pikeun ngawasa atawa mimpi boga hal-hal anu sakuduna dijaga. Eta musuh anjeun. Eta musuh anjeun nu sabenerna. Yayan ngan saukur ngeluk, jimat disimpen dina leungeunna, diampihan deui ku manehanana. Eceuk Aki Ijan, ieu lain akhir jang, tapi awal pikeun ngajaga alam jeung warisan karuhun. Nyaeta hiji jimat anu diwariskeun ka anjeun. Eta cirina anjeun geus dipercaya pikeun ngurus, pikeun ngajaga ieu alam. Tah kitu pamirsa, caritana teh Yayan dipercaya atawa menang jimat ti karuhun anu geus teu aya di kieuna, manehanana dipercaya pikeun nyepeng, pikeun ngamumule jimat. Mudah-mudahan Yayan eta bisa ngalaksanakeun sagala anu dititah ku karuhun, anu dititah ku nu ngahareos teh ya, pikeun ngajaga alam. Nyaeta sangkan teu disampeurkeun atawa teu loba penghuni anu jahat. Kitu caritana antara Yayan jeung Aki Ijan. Kasimpulanana tina carita ieu urang kedah ngamumule, urang kedah percaya kana omong-omong sepuh tina masalah jimat, tina masalah naon. Eta ngan saukur pamantes dina carita ieu. Anu intina urang kudu bersyukur kana perjuangan-perjuangan kolot baheula anu memperjuangkeun tatara Sunda nepi ka urang bisa cerak kieu ayeuna. Sakitu isim abdi hatur puntenna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.